Berang tadi teh menikot kararesel teh da barudak areueuh kabeh arulin. Ayeuna mah urang tareangan we barudakna urang ajak ngabolang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung mak Rabel. Baraya tadina emak terek ngajak barudak, tapi alhamdulillah geuning ieu si Besti hayang milu cenah urang aprak-aprakan ka sawah. Nya ge lain ka sawah anu sorangan, tapi keun bae we lah nya da lain anu batur. Caritana mah ieu teh erek neangan rujakeun. Bae da boga sawah anu lanceuk ieu. Pokona mah tadi teh sabari ini geus haeuh we ditataan urang ala ieu cenah. Cetengke we ala nama balikna. Adeuh ieu si kulanan kalaka hayang dipapangku deui. Baraya ieu teh geus nepi nya ka sawah anu ditujuna. Barudak majol ka dieu teh geus bareubeunangan tinggal itu geus meunang coklat hiji ewang. Aya nu meunang jamu oge. Ari mah tujuan mimitina rek ngalah heula ieu nya baraya. Nya ieu daun cau. Duh si emak rek naon nya ngalaan daun cau kieu teh. Geus aya mah jang naon we atunya baraya. Bisa-bisa ajang wadah sangu atuh. Ameh henteu hamur piring kudu gegeroh wae. Hehe henteu ketang baraya ieu mah ajang keperluan naon we. Isi ajang timel atawa ajang nyieun leupet jang naon we lah geus aya mah nya. Da ngaranana oge kan ngabolang jadi naon we nu aya di ala. Tingali atuh baraya barudak mah nya sabot emak kikieuan teh jala di mandor we kari kituan. Rariweuh pokona mah tapi da resep ieu teh. Soalna lamun aprak-aprakan sorangan sieun da ieu teh posisina sawah di sisi gawir. Tadi ge keur ngala daun meuni abret-abretan da loba monyet. Malahan mah nepikeun ka manggih lutung gra. Jeung deui gara-gara abret-abretan suku emak nepikeun kagetihan. Teu lila ieu teh balik deui tapi sabari balik teh ieu ngalaan anu ditunjuk tadi. Rujakeun teh geuning tah ieu ngalah heula pucuk. Di dieu teh loba teh rujak mareme menikot mararontok jeung aralus. Nya atuh mempeng ka sawah entong tingaleun kudu diala. Deui da mareme mah bisa dirujak, bisa dijieun lala begengeunna. Ngan lainnya dina tangkal mareme mah menikot pinu ku sireum bongko. Sabot ngalaan mareme teh meuni asa gara retek teh dah. Kira-kira ieu sawareh anu meunang hasil ngabolang teh aya cengek, aya pucuk, aya mareme, aya oge daun cincau tadi teh jeung we daun cau.